aya opat golongan jalmi anu wamantak menangkeun kebahagiaan. Sadaya aspek kehidupan wamantak dibikeun ka opat golongan jalma ieu. Kesenangan dina rumah tangga wamantak dibikeun. Kebahagiaan dina usaha wamantak dipasihkeun. Sadaya aspek kehidupan mamantak dipasihkeun kabahagiaan. Mana nu opat golongan hiji alladzi yabkhulu bisolati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta jalmi anu qoret tara macakeun sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi. Numawi urang selaku umatna diparentah ku Allah kedah ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Nabi. Ceuk Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hei jami-jami anu ariman kudu macakeun sholawat jeung salam aranjeun kabeh alaihi ka Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah jeung malaikat oge parantos ngaoskeun sholawat, Pak. Tah ngaoskeun sholawat teh diparentah ku Allah. Ieu parentahna parentah anu wajib, Pak. Aya anu nyebatkeun amarna amar ibadah. Parentah-parentah anu sunat. Ngan piraku urang selaku umat Kanjeng Nabi tara ngaoskeun sholawat aja. Komo pami urang ngadangu aya anu nyebatkeun sallallahu alaihi wasallam, misalnya tuluy urang teh teu nuturkeun eta teh jalmi nu korek, Pak. Ngadangu jenengan Kanjeng Nabi sunat kana urang ngawaleun sallallahu alaihi wasallam. Jaminan jami anu ngaoskeun sholawat dina kehidupanana bakal dibarokahkeun, Pak. Numawi para ulama seueur ngadamel sholawat dugi ka ratusan sholawat bahkan ribuan sholawat ku para ulama dinamian. Aya sholawat pati geuningan, aya sholawat mun parija, aya sholawat naon deui, sholawat syifa